Yuan agan. Anak aing eleh sumohon. Agan. Gatot gasa eleh agan. Eta buta teh boga ajian angin tina sungutna, ajian kompresor. Tina sungut ngaluarkeun angin agan. Tuang putra kacadak angin barat kaliwawang. Anak aing kabawa angin. Imalan agan pan bisa ngapung. Angin na gede teuing. Tuang putra kebuntang banting duka kumaha nasibna. Kurang ajar binatang. Iya Bima. Barang adangu yen Gatot gasa eleh. Lain gimir malahan beki nafsu ieu Bima. Nafsu na ngagudu-gudu kamrah teu kawadahan. Rek ngamuknya tadi alas di Brasara. Det Kakang Bima luwih panasaran aing det. Si Gatot eleh ku aing dibobot. Pot abdi tenang, hidung sia diselamatkan ku aing. Irit saja aing. Sing tenang pot. Gatot gasa dina mati nage ngabelaan rakyat aing ridho. Aing ikhlas nu penting ngabelaan rakyat diberi ngabelaan negara jeung bangsa. Tenang, inuman diselamatkeun ku aing. Irit aing. Dawala denge kusja denge. Ari dunungan ngabela emak. Juragan Gatot gasa ngabela emak. Juragan Bima ngabela emak. Ari bapa aing ka mana Semar? Ulah kitu sampe ka kolot teh. Burung palung bodoh gelo kalau serangan ya. Kalau serangan nahaun teh nya akan jadi anak. Dawala engke lamun bapa aing balik dihanap aya lapang poli. Usiak keben. Kartis 5.000-an. Rek naon aing gelutkeun jeung bapa aing. Hah? Ulah ka goblok semua aing. Semar di mana atuh bapa aing ampun aing. Tegan. Teka catur di jalana. Ieu Bima lan Arjuna parantos dumugi di alas di Brasara. Tetiasa diponah deui margi Bima teu nyanak layang jamus kali musada. Malahan Bima ngamuh kayaanana nyanak gada. Ieu buta-buta dibabat ku Arya Bima. Itu jaring carita. Tersangka geuning teu nyanak, tersangka kieu jadina. Atuh kiwari Bima dikepung ku sedanten ulah dia pala tamtama hangkot puta. Batur. Si Bima kapung. Kurang ajar lain mawalayang jamus mah kurang ajar. Hah? Hei, pada denawa aja swiji wiji kabeh si Bima podaran. Suwiji-wiji datangkeun ka aing kabeh. Het Kakang Bima wayahna sebelah kaler. Mangga Kakang Bima. Kapung si Bima kapung.
tepung kepala tong dilepaskan. Wah, sia. Bima, ontah apa? Sia jadi petani goblok. Petani naon? Gini eta mah mama waluh. Lain waluh ya teh gada. Gada. Oh, gado. Kurang ajar saya di poldaran gue hiap. Woi, up. Iya, woi. Goblok eta teh beusi setan. Da kadang-kadang babatok majangar. Hiap. Alah. Bodoh. Hiap. Woi. Yap, boy. Yap, boy. Wap, boy. Bisa dia mama kiri. Wah, asal. Lihat tuing situ. Oi. Si cepot ning. Alah. Kumaha tuh eta juraganakeun? Du. Kumaha rasana Kang? Genut. Tenolo. Pailo laipok teh kana sira aing. Mending ngeng nah. Kana ceuli ngeng nah. Walau lamun teu inget kebantuan aing gua diamuk Bima. Da Bima makasihna ku aing. Kaos nu heueuh ngomong. Ya bener. Kumaha mungkin atuh. Bima mah teu leutik. Sayang teu. Aslina Bima mah teu leutik sieun. Aslina Bima mah teu leutik. Anjing. Itu patih nakwang diancam ku panahai hutang pati barapati hutang wiranti parewiran rasa kena panah aing kunajar rasakeun sia kurajar kurang ajar tirat ardi teh kitu wae rasakeun panah aing bangsat diancam ku Arjuna nyata ngapara pusaka ngaluarkeun pusakaan dalanana Arjuna nanging ieu patih luar biasa kasaktianana ieu panah Arjuna sakilat
biasa katewa ku ieu pati. Wes. Edan si Arjuna. Telat saeutik paeh aing. Kurang ajar sareng modaran aing. Yeuh Arjuna. Hutang pati barepati hutang urang di Baliwirang. Sia mah dipentangkeun aing dibaledokeun ku aing. Rasakeun sia. Penas teker sayang tumempar. Ieu kasaktian pati luar biasa. Ieu panah dibaledokeun leuwih dipentangkeun kayanana lir tati teu katingali ku mata biasa. Woi. Orok kaya Arjuna ge lain jalma biasa-biasa. Setiap tiasa mentangkeun panah pasti latihan ngajiwar upami batur mana. Tatu ye panah anu nyemprung ka Arjuna. Arjuna ngelok kaya anana lepas tina ancaman ieu pati. Untung aing ngelok, lamun teu ngelok paragat nyawa aing. Ajar. Nanging balukarna teu hade ieu Arjuna ngelok. Teu apaleun dipengker teh aya Astrajinga. Atuh ieu panah keuna ka Astrajinga. Astrajinga kapangang ti corona yuku ieu panah bari jeung kadsana ka awang-awang. Astrajinga ngemasing pati temekaning perlaya. Astrajinga maut katipanan panah Arjuna kayanana. Biasa ngagorowok mangrenggi ieu panah lampeng kana ti corona Astrajinga. Sadayana teu aya nu uningan yen Astrajinga parantos maot katibanan panah Arjuna bari kadsana melayang digegan gawean. Tiasa dipungkir kadarat tiasa disinglara papasten anu tumiba. Astrajinga ngemasing pati temekaning perlaya kitu kaayaanna. Anu urang tenten dihandelem hieum gesan sampeureun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun. Paranti nyokot tinggalkeun ke bakal kasampur deui. Kan serius? Disalebakeun ieu leuweung alas ti Brasara. Semara Badranaya. Salaresna ieu Semara teh ini tintu maritis teh nyaeta ngadon tatapa puasa. Ari tapana teh beda jeung batur. Ieu Semar make jeung ngubur anjeun salirana anu tinggangan saukur mastakana ulah gileug kitu ujaring carita. Semar Badranaya tatapa puasa bari jeung ngubur anjeun di satengahing alas. Deni rahing kang samia tapa berata. Merah ingkang samia tapa berata
satengah ngalas tapana Semar badan aya gentur bari jeung lamina tetep manteng kahiyang mahalanggeng keur tapak tetuang teleueut matak panas kana awak katurug-turug ya awak Semar dikubur tinggal mastakana beuki panas kayaanana awak Semar Badranaya lami-lami ku panas-panasna awak Semar anu teu betah dina diri salapeting diri Semar Badranaya ngadak-ngadak anu teu betah kaluar tina waruga Semar Badranaya cahaya gilang gumilang lami-lami ye cahaya ngawujud hiji makhluk ari teh makhluk teh mangrupakeun jelema nanging ukuranana sagede congcorang biasa napakna saluhureun daun nanging sorakna handaruan gageterkeun di jiwana Lurah Semar Kudapawana mora cahaya sesekar iwang mora cahaya sesekar iwang cahaya gilang gumilang makhluknya eta sagede congcorang nanging suantena ngageterkeun jiwa Lurah Semar Kudapawana ngonirahangan dika Badranaya Semar Kudapawana gerah hudang anjeun Semar kaula teu betah cicing dina waruga anjeun panas hawana ya kaula ngahudangkeun anjeun Badranaya gerah hudang anjeun Ismaya Semar Badranaya asa katorekan ye cepilna ku sora ieu makhluk lami-lami ye Semar lugai tina tatapa puasana kitu jaring darita Lilia marwangun kayang impen sare ngalinuran Lilia marwangun kayang impen sare sakedapan kayang impen sare sakedapan udang Badranaya saha nu ngahudangkeun abdi ceun ieu kaula Semar nu ngahudangkeun anjeun saha mana jirimna teu katingali ku simkuring tingali harepeun anjeun aya daun kaula nangtung dina saluhureun daun Badranaya dolo itu ujang aya makhluk sagede congcorang tutunyu ka dewek le saha anjeun teh Badranaya ari anjeun teh saha Semar lamun anjeun hayang apal ka kaula dengekeun ku anjeun Badranaya sing tenget saha kaula teh nu sok datang tanpa uluk salam init pon kitu deui mun init kaula tara pamitan mun datang kaula tara uluk salam denge Badranaya ku anjeun sok didongengkeun dina bahasa anjeun sapopoe naon teh
Putri Gelis Jajaweran Capetang tara nyarita Amis Budi tara seuri berehan tara masihan upami init-initan memeh anjeun init kaula mages nepi Badranaya kapal tilelep ka langit kuya paeh katiisan pireuk mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega dulu itu samping tenun tetungtungan diketek ke dipihane diseseuh teu baseuh dipoe teu kalangkangan kaula cicing dilebak sawene imah kaula batu satangtung di hateupan ku handeulem di tihangan ku hanjuang ngan lamun anjeun hese neanganana ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak anu sok dihare-harekeun ku anjeun Badranaya tapi di mana anjeun bingung kaula sok ngabejaan tempat anjeun jeung kaula paduduaan cinekna aing teh sia teh aing aya anak kalau itu ujang nanaonan Badranaya maneh tatapa puasa jiga kieu jawab Badranaya si mabdi teh ieu teh kasaku pamolah Panawa ajeun maksud anjeun kesel kumaha Ari Panawa teh kagungan layang jamu sekali musada na salaku layang jamu sekali musada teh lambang keagungan negara Amarta nanging dina empro nama geningan eta layang jamu sekali musada dengan saukur dipake papae sungkul lir ibarat monyet ngagulung kalapa teu apa kana eusi jeung maksud tujuan eta layang jamu sekali musada jadi we pamimpin negara Amarta teh hartosna dina mimpin negeri teh jeung hate polos teu aya naon-naon jadi jisi mabdi teh kesal sangkan Pandawa sadar kana kasalahanana kitu sun jadi maksud anjeun teh nyadarkeun batur leres ku jalan tatapa kieu timalan bener kelakuan kieu teh kumaha ngarasa bener mana semar kikieuan nya usaha we di sim abdi mah denge Badranaya kumaha sih lamun maneh kesel ku pamolah batur hartina maneh geus nyalahkeun batur di mana-mana maneh geus nyalahkeun batur boga dir dina hate yen anjeun teh jelema nu pangbenerna ngarasa aing bener sia Badranaya sedangkan kade eueuh tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur eueuh tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur da tugasna manusia pikeun ngahakiman diri pribadi lamun maneh ngaku soleh sia rek salah Badranaya tapi lamun maneh ngaku salah anjeun rek nuju kana bebeneran Badranaya sakali dewe tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur Badranaya naha siap kesal ku pamolah batur sedangkan di enas yen taufik jeung hidayah teh eta hak prerogatifna numur beung alam naha maneh pipilueun kana hak prerogatif numur beung alam komo bari jeung geuleuh komo bari jeung dibenci kade kabenci kasulit ati kageuleuh jeung kangewa ulah rek dijieun modal pikeun nanyerkeun bebeneran jeung keadilan ayana ampun ngerasa bener sia Badranaya sombong anjeun Semar kesal ku pamolah batur sedangkan geura saksi kabohongan maneh ulah rek nyaksi kabohongan batur sapanjang sia nyaksi kabohongan batur kabohongan pribadi bakal kaluli-luli
hiji kesalahan salah ya kedua anjeun teh salaku salaki ai kewajiban salaki teh nganafkahan anak jeung pamajikan jihadna lalaki teh nyaeta nganafkahan anak jeung pamajikan ku barang-barang anu halal kari-kari anjeun badranaya cul kewajiban cul tugas salaki dosa anjeun badranaya aya anak komo anjeun tetuladan badranaya kumaha lamun diturutan ku batur tatapa jiga kieu leheung anjeun mah badranaya masih kena teas atawa panceg kana tauhidna tapi lamun batur cantang tu diturutan ku batur oyang gugur tauhid jiga kieu Semar badranaya aya anak balik deui Semar kana la haula wala quwata illa billahi aliyil adim daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan numur bengalam ingat badranaya sakitu di aing lamun anjeun keukeuh di dinya pamadegan aing teu betah badranaya aing rek asup deui ka anjeun atuh ieu makhluk anu sagede congcorang ngabacura ka sukma sareng ieu Semar kudap pawana demi rahingkang samya mancing miraga sukma demi rahingkang ngabacura ka sukma dening guhagar babadranaya dipikir-pikir mah dewek teh ngomong teh jeung diri sorangan antara jisim jeung kuringna semuhun kuring jeung kurungna jang salah dewek teh meureun kikeuan teh jang kesa ku pamolah batur kesa ku kalakuan batur kaburung ku asih aing dilejang mangka nincul kewajiban aing ka anak jeung ka pamajikan leuwih dosa we langkung wae eta pain masti kersayang tumampara barang ye Semar badranaya nuju ngahuleung ngaraga menengol hukumang kadu aya nu lagrak di payunan Semar nyata astra jinga anu parantos ngabebengkang jadi babatang lagrak di payunan Semar kudap pawasto Tejang wah aya nu lagrak itu aya nu lagrak moal nangka asa nangka buye beureun ucu oh tapi nahan nangka teh bau tai jang dolo itu ujang anak dewek si cepot aya anak si darah biru si Anom itu si Anom dulu ujang anak aing asa leuwih dosa aing ningakeun barudak lejang luwih ka kituna itu geuning maot anak dewek jang asna jinga anak dewek jang ampura bapak cu dedeuh teuing jang si laing mati lain dina pastina perlaya lain dina mangsana puput umur lain dina waktuna si lain laras rek dijihad ku dewek hiji hirup hiji nu hirup gumulung jadi hiji kulit waru angen daru cager silainya ngadak-ngadak ya asta jinga ti korona anu gorowong ku panah ngadak-ngadak lita deui getih sing palalenyeng dikena ti korona daging tepung jeung daging kulit tepung jeung kulit tulang tepung jeung tulang asla jinga waras sabihara sabihari Allahu Akbar Gusti nu agung aing teh di akhirat Gusti nu agung
Nah di akhirat teh tengah jauh. Jadi kayak takal kawung itu. Jang. Lah. Nah saya ada bapak aing. Nah, Bawa bapak aing ge maut meureun. Jang. Pak. Di mana maneh? Goblok geus ya. Jang. Pak. Di mana Pak? Arepeun si lain jang dewek jang hakahalangan ku daun korehkeun eta ku jukut anu jangkung jang. Nah, bapak aing di mana teh? tak korehkeun kan. Cing di. Astagfirullahaladzim. Allah eta. Nanaonan Semar. Udah Di teteangan kamana-mana ngadon berenang. Ngadon mani lumpur. Nanaonan itu. Yang hampura dewek jang. Bapak, nanaonan Bapak. Jang kunaon si lain. Pak. Emak, Bapak. Ay Bapak nanaonan. Kabuyang-buyang. Yang nanaonan si lain. Jang kawasan ke kolota. Benda-benda ting. Batu riweh. Batu nanaon ngadon kil. Hejang hampura dewek. Bapak tidak nanaonan. Nanaonan. Ngalah naon Bapak. Yang cerita nama panjang cu. Korehkeun heula dewek keungap jang. Coba. Salah Bapak malah murek kubur jeung hulu na kabeh. Mutiar sekalian. Bina-bina teuing keblek kolot teh kumaha teh? Yang korehkeun heula jang dewek bantuan dewek keungap we jang. Gusti nu agung Bapak aing kunaon atuh. Bina-bina teuing. Sok kana mah geus. Nuhun jang cep-cepot. Nuhun jang. Nuhun naon ieu teh? Ninggalkeun kewajiban hampura dewek jang salah. Rumasa dewek teh salah. Yuk urang balik jang. Naon? Urang balik dangukeun. Budayut. Naon? Teu apa kejadian di Tumaritis? Kejadian naon? Bapak, emak naon? Emak, bapak, emak naon? Diculik. Inung si lain aya nu nyulik. Sumohun Bapak, atuh lain bantuan. Naon? Lain bantuan. Tapi kekenah kita teh ngomong di bantuan ke anak. Nepi ka anak modar teh tengah bantuan jadi inung. Ente ngejodog wae. Kabida-bida teuing jang diculik usaha. Buta-buta apa Jalangkung Gede. Dunungan ngabantuan. Juragan Bima, Juragan Arjuna, Juragan Gatot Kaca. Komo Juragan Gatot Kaca mah ting kumaha nasibna eleh. Ayeuna Juragan Bima jeung Juragan Arjuna ting kumaha nasibna ari Bapak ngadon berenang. Kabida-bida teuing jadi kabida-bida teuing. Dulu itu buta, sumohon Pak, atuh naik lawan ku sia. Ngiduhan mereka ning cium. Bapak abdi teh ngabantuan, Pak abdi teh eleh, dunungan eleh, kabeh eleh. Kabeh eleh kabeh. Lamun kitu carana eueuh deui nu bakal bisa ngaregsekeun kejadian lintang ti si lain. Coba itu si genut. Naon maksudna lawan jang ku si lain. Si lain pernah ngalawan eta buta? Teu acan tah lawan ku sia. Gatot Kaca eleh. Dunungan komo abdi wayahna si aja. Nitah modar 2 kali. Paehana yeuna nyaho. Aing marek nanyakeun ka si lain wani henteu ka eta jelema. Jadi wani mah wani, tak aing mah eta we unggul. Bener hayang ngabelaan nu sia, sumohon. Peureum sia. Ulan peureum. Peureum naon? Si lain peureum. Parantos. Lacung. Semar Badran Naya kunyam lamaina mapakeun siampelan pamakena
Hatiasta jika dijiat lengit tri sayak digelang warna emas nyata ngacangelek jadi sinatria gandang pertengtang. Inanda kumamrat madugia malaras. Inanda kumamrat madugia malaras. Ngawataka jikang lenawi. Bentak silai. Uluh. Anjir. Wow. Pak, itu berarti nyingsring. Lain jang karembong ulu panah jadi kasepil. Munti baheula atuh kiki ande. Beureun payu anak TKWW. Tah wajahna lawan ku si Laija. Penguin. Naon sia? Sanajan geus ganti wujud anger bakal eleh. Nah kumaha di bapak? Genti soran aja. Genti kumaha? Si laing eta sora ulah kitu genti. Genti kumaha? Sok picieun kokotorna di tikoro. Picieun, lupor. Lain lebar wujud goblok picieun. Bah! Ngomong jang. Ngomong. Saya bos lu itu yang bisa ngomong. Aduh. Bapak Semar. Nah, eta sorana kakara cocok. Luar biasa Bapak Semar gini kaulah jadi kieu Bapak Semar. Nah, untuk bajak itu. Sanajan kaulah ganti sora ge tetep kaulah bakal eleh Bapak Semar. Yang nasi itu juga pemain calung ngobrol situ. Jadi kaulah teh kedah ngalawan eta buta ka Bapak Semada. Yang geuleuh goblok yang utang ada ngeunaheun teh. Heeh. Tah, genti wujud genti sora ngaran sagenti. Janten ngaran kaulah saha Bapak Semar. Anye atau si lain rek dibere ngaran ku dewek luyu jeung dewek. Saha Badra. Ku dewek rek ngaran Badra Suta. Badra Suta. Bener. Ari hartosna, Ari Badra dewe, Bapak Silaing, Ari Suta, Suta teh anak. Jadi Silaing teh anak Semar. Mung. Kaulah hayang anak jadi mulia. Tapi anggar kalau teh bakal eleh bapak ngelawan eta tenang. Silaing bakal diberi jimat ku dewe. Jimat naon? Sok supaya kasaktian Silaing nandingan kasaktian dewe. Buuk aing panyebutkeun. Kumaha? Buuk aing panyebutkeun. Sae mangga Bapak Semar. Punten, sok ya. Iya, montong kabeh goblok. Sakumaha hiji goblok. Sia menengah cengak aing hulu. Salamar. Oh salamar, nya. Sae Bapak Semar. Sok. Terus dikumahakeun, gayem ku sia. Gayem. Bener. Coba. Batur maka anak yang mere sangu goreng. Nasi rames mere buuk kita dihakan. Hakan ku silaing. Kasaktian silaing bekas sarua jeung kasaktian dewe. Oh saya maka. Jadi kasaktian kaulah teh bakal sami jeung bapak. Bener. Mode bapak sacidu metu? Heeh. Saya maka. Hayo lawan jang, nanging kaulah rek nyobian heula. Nyobian naon jang? Lamun bener-bener kaulah sacidu metu sakenting jata. Naon jang? Lulus bapak ayeuna. Karasa kitu patut jadi kolot penyingkahan anak jeung pamajikan. Bah. Yang tong dipake heureuy. Moal lain heureuy kaulah dendam ka anjeun. Ya
cagerkeun dewek yang tiada maaf bagimu. Senyummu adalah tangisku. Hei Semar Bandar Nangka. Cagerkeun jang dedeh teuy. Make please atuh please kitu sok. Kasep anaking damangkeun. Kasep anaking damangkeun please. Damang Papa Semar. Tong dipake heureuy sia. Bina-bina teuing aya-aya. Hah? Emang aing teh becus naon leuleus alah. Aduh. Papa Semar leuleus. Ampun kaula Papa Semar, hayang cager timbalan make please. Ayah cintaku manisku sok. Tarayang teuing. Sok. Ayahku cintaku manisku please. Cagerkeun kaula cager. Semar goblok sia. Leuleus. Leuleus. Naon? Nahan teu leuleus. Tadi mah kabongohan. Tapi ayeuna aing teh pabrikna goblok. Gudangna aing teh deuleu. Wayahna lawan ku sae apa Semar ayo. Para denawa. Ieu kaula ngaran anjir poho deui ngaran aing. Kaula teh ngaran teh nyaeta anjir. Maka suta-suta gitu. Asep suta juga. Denawa aing nu bakal ngababat maneh rasakeun poe belajar. Mana satria kitu goblok? Make gawil. Make bawa sekar. Satria tedak pas Gibra. Pasantren. Oh pasantren manis. Pamor budina rek miang ka medan perang. Ta medan perang. Wong bagus. Satria gelo saja jalan aya tukang cuanki dibahe-bahekeun bari ngetes kadijayaan aya tangkal cau oge dibabat tangkal atena yang listrik dilelus-leluskeun atuh sadayana jadi ngararaplek kayana serius Raden Gatotkaca nyata lagrag di negara Dwarawati dibenyerebeaskeun kejadian yang Dewi Setyaragen aya nu ngiwat atuh Prabu Batara Kresna maksud bade mermanakeun saha sabenerna anu maling Dewi Setyaragen atieu Kresna lan Gatotkaca tuminak dateng ieu wewengkon datan nerata ngademan datan nerata ngademan Kasep Gatotkaca, mana anu ngelehkeun anjeun teh? Tua.
anu ngelekeun putra dalam tutubutan canggung gede wa eta wa. Oh putra eta Timbalan. Bener nu ngelekeun anjeun teh eta. Timbalan wa. Kasep Gatot Kaca. Mawa hampura lain ngaremehkeun pangarti hidup. Kumaha? Anjeun ngalawan eta buta nepi ka jagat rungkad moal meunang. Kitu wa. Bener. Nah, moal apa maneh? Kasep Gatot Kaca. Ayeuna wayahna bantuan Arjuna ngalawan patina sae. Beres wa. Lu itu aya dunungan aing di dieu ya. Ari Kakang Semar nanaonan ieu teh. Sakira-kira na Kakang Semar aya teu genah ka Pangagung. Nah atuh lain wawartos. Nyarios. Apaan aya Kakang Semar musyawarah mupakat, tapi nah Kakang Semar nyerak jalan model kieu. Hah? Apaleun deui ya? Juragan Kresna saha jisim abdi. Jisim abdi teh parantos ngukur kana kujur ngumang kana awak. Ayeuna jisim abdi ngaluarkeun nya eta papatah-papatah kadulungan agan biheung bilangu. Mudah-mudahan ku jalan kieu mah aya hikmah, aya rahmat sareng pitulung taufik jeung hidayah pangeran. Jisim abdi teh ieu teh ngondang taufik jeung hidayah pangeran. Kumaha we carana? Leres ku kitu teh mah nanging Kakang Semar kikieuan teh ngariweuhkeun batur. Sararea jadi riweuh. Aki-akina naon kitu teh. Dulu itu apaleun maksud dewek lejang. Abong Wisnu. Yang asna jinga buru-buru jang. Ajar si Arjuna dibikin layang jamus mau bisa dipodaran wae maju penastikar sayang kumampala pada lehing Pandawa dijamak dening ye pati kelas rengi leles lir kapuk kaibunan lir kapas kau jan wat kurang ajar sebasat kurang paman kurang ajar Allah jadi tengok canaon lubu kurang ajar. Arjuna Gatot Kaca namrudi setengahing marga nanging aya sinatria gandang pertengtang Kasep karempeling konengnya eta Badrasuta nu bakal ngabelaan ieu Panawa itu jaring carita. Arjuna ieu kaula nu bakal anon bebela ka anjeun Arjuna Gatot Kaca. Saha anjeun sinatria anjeun teu kudu apal ka kaula nu bakal andon bebela ka anjeun Arjuna. Kunaon maneh? Kaula leuleus Timbalan nyatu heula atuh. Tuang heula. Sa paman teuing teu apa. Gatot Kaca? Kaula. Kunaon maneh? Leuleus beye sebelenggung. Ngaku we jeger. Ngaku gagah sakti mantra kuda pun segala pepatah balik. Tapi beye kelakuan maneh. Paman. Gatot Kaca, kunaon satria teh kieu paman. Teuing Gatot Kaca. Rek naon anjeun ka dieu kaula rek andon bebela ka anjeun Arjuna. Rek ngabelaan kaula benar.
lamun bener-bener kapelian kaula coba kaula cagerkeun satria hayang cager maneh timalan ka dokter atuh disuntik injeksi suntik vitamin H dua nu gelo kasep jiga nama kitu bapak nyebut nu gelo kaing Arjuna kaula cager anjeun luar biasa anjeun sinatri pot dibere eta tingali Kakang Semar ilmu di kitu-kitu tilu poe hancur dunia kabina ting panawa barila tingali aririt kabeh aki-aki ciwit nanaonan goblok ceking oge nyerahkeun aing sajen aing ngaran aing Badra Suta bener anu bakal ngabel anak karena bangsa anu kiwarik keur dilematakan tadi itu kumaha satria naon sih kieu ya maneh anu bakal ngalunturkeun di bawah jeung Komar RT jeung bawa kana RT sia ngabelaan Panawa aing oh ngabelaan Panawa bener sok sia hah? Wani diharap ditukar teu wani diharap ditukar baik wish edan sian wedan mah sok yap